ngande kana tihang bari nundutan. Tuluy ngagoledag diharudum ku sarung. Aya imas sing lembur mencil pisan ku simpen teperi bilik awi butut pisan teu agreng nubogana mangka bayan geus kasor bet aheng mangka bayan ulang jentul tayagan kaleken ngayang lentang lentung jeung mundutan nagolodog sareti pranyanding tihang nyangeyeng batu lah oh batu lah. Dua budak Ujang jeung Otong kalaluar bari tarik silih ucing udang kabayan nulisik kagawahkeun nama mana teh negara yang pisan kuring keur mujasna di teh terus tujung pisang babanyi teh Ujang jeung Otong acong-acongan nyembah bari si deku sarieun kuring tata titi mugi mamang kabayan ngapunten hatur gawi ben uku kuring katampi mugi mamang kabayan ngapunten luntur gali yang uku kuring katampi tumas lepat marek deui amin gebut hek ku kuring dibere ampun ulah rek nendoan deui nya talajak matak baribin ulah ulin matak mending ngapakeun di imah tiap tos pisan sim kuring teh tumbul laku hayong nama sakola mung teu gaduh artos eule marane teh kutan pisan kitu ning mun hayang mah sakola isukan ka dieu deui Ujang jeung Otong curing hak silih pelong bunga terus mangka bayang suwer mangka bayang rek sakola rek sakola Ujang jeung Otong datang kaburuan imah kabayan bari nangkep pebawaan bubuahan kadaharan sejenna Pangkabayan sampurasun kuring Ujang datang deui kuring Otong nepangan noongan janji nu kamari kuring teh hayang sakola nyamu jeung pangarti kabayan hudang bari heulai jeung gigisi tuluy diuk ngagolodog nundutan deui nonton di bawah nu kuring mah sampe jeung hui nu kuring mah kabayan curing hak cangkat bari ngarongkong kadaharan anu dibawa ku Ujang jeung tah aya nama orang si diajar ngitung Otong. kuring guru nanya sakola mah kudu ku duit nu penting mah bisa maca nu bisa ngitung tah cau 2 ditambah 3 cau jadi sabaraha jadi 40 hiji menengah nama disebutnya 5 tah eta ayeuna kieu 5 diteun dan 3 saku tah pek hitung sasana sabaraha eta 2 keur urang hiji keur si Ujang hiji mohon geni marane teh calakan syukur tapi jeung motekar tarapi marane ngorehan rezeki Ujang jeung Otong mangga aya sasana di haturan mamangnya ayo nama jung geura baralik poe esuk orang hancanya kade poho ngitung teh ngolah pikir milang tata aturan lain keur ngalakan batur
lain keur nipu baturnya. Ti ulung mama ngaturkeun nuhun pisan. Sim kuring jeung si Otong bunga HP kenging nyilangka aksara-aksara. Oma tong dipake adigung, amakeun ka barea nya. Jong grabari kana mah. Ya,